anak king jimat awaking hidup kudu reueus hirup uripna ngajadi diri anjeun sorangan dari tadi raksa pariksa amara hidup ngabalukarkeun kaduhung teu magih tungtung jalanan hirup ku handap asor ka papada manusia jaga jeung riksa sarupaning anu dipiboga ku hidup panon dina nempokna ceuli dina dedengeanana letah tina ucapanana leungeun tina cacabakanana suku tina lalampahanana jaga riksa lengkah paripolah tinu hal anu mata kerakeun kana manah batu ngarah hidup hirup loba dulur akur jeung salembur anak ulah bohong jaga riksa kaluhungan alam dunia da Gusti anu Maha Suci nyiptakeun alam dunia teh pikeun diropea istoningkeun kahirupan hidup jeung papada umatna anak king jimat awaking ngajalanan hirup hurip di alam dunia teh teu gampang hidup moal salawasna ngajalanan datarna hirup bakal lincah kana tanjakan jeung pudunan omat hidup ulah kudu salawasna eling kanu maha agung nyembah kanu maha kawasa turutkeun papagon ageman jalankeun pituduh karuhun urang anak king jimat awaking dina unggal renghap nu jadi indung bapa keluar doa anu mustajab pikeun anak-anakna ngarahirup pinanggih jeung kabagjaan kajebaran pikeun pipekeleun dina ngoni ngajalanan sagara kahirupan di alam dunia omat anak king hidup kudu silih asah silih asih silih asuh silih kalingakeun diri silih simbeuhnya kadeudeung deheuskeun duduluran raketkeun babarayaan ulah rek pakia-kia ulah rek pasalia paha hamo nepi ka papasearan anak king jimat awaking omat ieu pupujuh keur hirup hurip hidup salawasna bral anak jalanan hirup hurip hidup sugan jeung sugan hidup bisa ngajadikeun diri hidup jadi manusia sing sumanget jeung ulah epes meer inget pan aya Allah nu salawasna nang tayungan hirup urang dunya teu loba jiga batur tong hariwang jeung aral subaha mending lobakeun ibadah hirup di dunia mah kabeh ge moalilah keun jaga esku Allah bakal ngaganti ku kanikmatan nu taya bandinganana loba jalma nu disanjung pedah dunyana luyuh layah tapi hatena paciweuh jeung kasusah ati pabelit jeung urusan duit hirup loba digogoreng jeung dina nyeri ku batur omat ulah dibales justru eta kasempetan keur nguji hate urang rada nyelekit kanu ati mah jamah karana ge jalma hirup wajar mun ngarasakeun kanyerian pan ngeunahna sehat teh ku geus ngarasakeun agring rek kumaha ngarasa ngeunahna hate lamun teu ngarasakeun peurihna hate nyieun kahadean ge sing ati-ati utamakeun kaikhlasan hate mun eueuh maksud ngajak batur kade tong sagala hayang kanyahoan ku batur justru eta nu mawa cilaka geura deketan Allah ku jalan ibadah anu khusyuk geura beresan hate ku jalan loba nginget-nginget dosa geura lobakeun kahadian keur bekel jaga urang balik prak geura itu umur etang yuswa ayeuna sabaraha taun geus loba amal keur bekel jaga di akhirat nah yakin hirup bakal salilana yakin moal balik ridho mun anak turunan urang kabeh digebruskeun ka neraka nah sanggup yang hareupan panasna seueur neraka
rek iraha atau eling lamun lain ayeuna urang keur hirup di alam deui.